Ai maneh cager. Alhamdulillah. Kayak itu asa wau sah. Ieu teh Itu wow kan lu jenis-jenis yang seksi. geulis ieu teh. Nah tapi urang pangling ieu teh saha? Ingat sok teh gaik gitu teh. Itu apa? Bener ieu teh saha? Ieu teh saha kala? Unai, ocit, unai. Unai nu mana ieu teh? Ceu unai, Panembong urang-urang bareto mah urang teh aya di Panembong urang. Ya kok. Ceu unai. Jeung saha ka dieu? Ieu can banget teh. Urang teh neneangan balad-balad urang bareto teh ka mana? Heeh. Ngadengnya beja cenah. Si Kocit mah belah dieu imahna teh. Heeh nah atuh ari eceut ka mana wae euring eceut teh lila di mana cik coba? Urang mah tara ningali eceut gitu. Di mana eceut teh? Lampar kamari ieu teh pokona mah heuda bingung teh boga salah kitu boga naon mah. Tah tambah urang teh lockdown kudu balik ka lembur. Heeh, iya benar lockdown. Matak ocieun oge di lembur teh aduh gerariweuh ieu teh. Khawatir nih aya dulur-dulur urang bangsa Indonesia teh. Ya Allah. Heeh, Virus nyata teh kudu bikin kumaha. banget teuing gitu. Ayeuna urang loba ngadoa we sing buru-buru naon nya? Panyakit nu aya di urang teh sing buru-buru eueuh deui stabil di urang supaya calalager dulur-dulur urang nu aya di lembur boh anu di jauhnya urang loba ngadoa we ceuk. Bener urang mah pangling ka eceut teh ieu teh. Heeh, jeung urang ge di teh ningali asa loba gitar gitu di dieu teh alat musik gitu nya. Ceuk, ieu we dari wing mah nya. Teu ti saprakarita geus di kota teh nya urang teh ieu dari geus jadi tuh aya baheula kan pagawean teh urang teh kurang nganter-nganter anu ka luar negeri ceuk. Heeh, bener. Heeh. Ece ge apa kan meureun Nya. da ku sabab geuning naon nya si ieu na teh anu purah babaturan urang na teh sing horeng teh geuning penipu. Wing teh nyaho ceuk. Urang teh nyaho sugan teh eta teh lain penipu matak urang mah aya mah di lembur we kunaon urang balik deui ka lembur heuda daripada di ditu diomongeun nya urang teh geus bingung lampah tah matak ayeuna mah di lembur teh urang teh mikiran usaha naon di lembur ya Allah nu sakur-sakurna heuh jadi urang teh boga pagawean terus urang teh bisanya intina mah pagawean anu halal nu manfaat komode urang ayeuna mah geus boga keluarga. Oh bener, geus boga budak urang mah budak teh geus boga hiji alhamdulillah. Alhamdulillah kelas ayeuna teh meureun kelas di ayeuna umur 5 tahun. Pamajikan memejeunna ceuk ayeuna teh keur memejeunna duh kana jajan ceuk pang-pangna mah kana jajan kan urang teh ayeuna usaha keur kieu katamba ayeuna lockdown ceuk urang teh ayeuna heueuh kumaha tuh Gusti teh nya makeuna ieu mah nya mudah-mudahan sing aya jalanna lah teh Gusti gitu. Eta tadi teh urang teh kieu nanyakeun sapaparat jalan ai imah Mang Ocit anu mana imah Mang Ocit ceun. Oh Mang Ocit eta mah cenah boga band. Eta teh band kumaha sih cenah osok anu hajat sok anu kumaha lain sebenarnya mah lain band ieu. Wing teh nya purah emang purah gundang gagandengan di tetangga gitu nya daripada gagandengan gagandengan tetangga tuluy urang teh nongkrong di jalan. Beda ieu tongkrong teh ceuk meureun urang teh kudu boga duit meureun nya. Urang ngopi jeung urang teh masana oge geus beda ceuk. Jeung terus urang teh ningali barudak euy daripada tongkrong teh pararuguh nya. Meureun maranehna teh meureun hayang jajan meureun meuli kopi meuli anu teh anu ngabual teh meureun nya. Heuh butuh meureun ku zaman ayeuna. Kopi udud teh nya. Tah meureun heuh da ceuk. Urang teh daripada ningali barudak luntang-lantung teh pararuguh tah urang teh geus we ngajakan barudak ayo geus daek teh jeung urang ayeuna mah urang naon nya urang diajar babarengan teu eta grup teh ngaranna grup band naon ngaranna da urang teh bingung nya bisi kan urang teh bisi aya nu babaturan bahwa dulur hayang hajat gitu grup naon meureun ari kebenaran da teu ari ieu teh ngaran teh nya pamereti naon ceuk penonton teh disebutanna teh nya pokona penonton nya aya peletuk teh nu ngomong teh sora sora urang teh nya geus we asa rada ngeunaheun kitu nya kasebutna ge sora kumaha ceuk barudak teh Kang urang tambihan ku project gitu heuh nya geus sok atuh dijieun karena jadi ayeuna teh sora project Kang ceuk ceuk teh jeung saha ka dieu sorangan aslina urang tadi teh nya kitu teh we ngeureuyeuh nikreuh we lempang kumaha we tuh ceuk salaki ka mana sampai
Ari Ece, ari eta budak anu sok jeung Ece harita anu saha eta? Menak eta mulung kumaha. Sugan teh aing sugan teh budak Ece we sok dibawa teh urang mah. Majarkeun cenah. Ceureuh ku sareuna ku. Padahal itu dayut. Oh, ku urang oge da didoakeun Ece teh sing manggih tareh manggih jodohna milikna umurna pokona namanya sing panjang meureunnya ti doa ieu mah ti ocit ti heuh ada aturan CS meureunnya meureun CS ti baheula ce urang teh kaleungitan matakna kasih kasih sasi anu torek teh ce si naon si nu torek oh deui urang teh nganya kemet saha heueuh kasih kemet bener met ka dieu ieu urang mah jelema eta kumaha nya kabarna ih kan urang ge nanyakeun met ka dieu si lain sok ningali si Ece tara Ece naon je Ece naon deui da atuh anu rame di lembur urang mah eta torekna can cager-cager can rek kitu keneh ngaler ngidul urang ge pokona mah diobroleun jang sameniteun teh aya lah 5 jameun mah matak geus ampun da ngomong jeung si eta mah matak ayeuna mah si eta mah sibuk wae di leuweung heeh atuh ieu teh urang teh ningali alat musik kitu sok inget baheula Mang Ocin mah geuning baheula teh keur basa sutradara Panembong Burangrang teh si Kang Ewon nya si Kang Ewon lah urang ge geus heubeul tara panggih jeung Kang Ewon teh matakna hayang panggih urang teh maksudna hayang ngariung jeung babaturan nu hareubeul teh ce alhamdulillah ayeuna Ece meureun hadieu meureun meuni asa naon nya henteu waas meureun nya kariwaas meureun nya ya ampun urang teh sok kumaha da ayeuna teh ayeuna mah geuning ningali gitar sok inget keur basa di gitaran jeung Kang Ewon teh geuning anu lagu naon Pilemur Palemuran naon eta Palemuran geuning Kang Ocit teh anu maenkeun gitarna Kang Ewon heula da wing ge da heubeul eta teh sugan gila ceuk sugan atuh hoyong mik Ece arek nyanyi Ece bisa naha bisa urang mah lamun nu palas urang mah sok eureun sorangan si gitar teh iya kela mana mik kela atan apa be nah ieu juga cek kela cek Sarikaya Kemang Raja kela cek palemburannya cek tina o ontohot nya mun sakitu a doa Bismillahirrahmanirrahim ya cik urang ili muka jili nu di lembur balik longok heula patempatan hayu urang babarengan silih mika eling maheutkeun duduluran geura amalkeun warisan karuhun urang salarea
nya cek. Aduh, model lagu eta teh nya. Kang Ocit. Wah, apa nama eta? Mas baliknya. Lagu panggilan Jol buruan, Arulin Sonang. Jol buruan, kucing sumput. Galang. Ya aya nama ningali Areureuk teu aya nama geuning, tawah oge aya nama geuning teu. Bararekoa di jarieunnan bangunan geuning di jarieunnan naon nya. Mun laluhur bangunan teh geuning. Doa ya Allah. Oke, hatur nuhun. Alhamdulillahnya ya Kang Faisal Salim dina panen kurang dan Kang Ocit naik Kang Ocit dan sekarang itu punya channel juga namanya channel YouTube-nya itu Sora Project ya. Sora Project sesuai dengan nama grup dengan timnya sendiri dan cukup sekian dulu video buat sekarang. Pokoknya jangan lupa like, komen, subscribe. Juga jangan lupa ini Sora Project. Like, komen, subscribe. Juga di share ya. Sora Project. Nah. Assalamualaikum.